Banjarwangi TV. Kembali deui di Banjarwangi TV, channel YouTube menghibur hati. Cokot alusna piceun jorena, insya Allah aya manfaatna. Aduh. Tereroreng. Gedung. Asa dinya kene. Coba. Tereroreng. Nah, ini dinya kene. Hah, bener ya. Efek ya, waduh. Bebek di mana ya? Cakrut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Bek? Ketejeng si Awang dah ieu mah. Awang. Ente di mana? Coba grateang, biasa mainnya keur ngundur waya kieu mah. Ente di mana? Ana ya perlu ya pindahkeun sumur. Oke, siap lah, sami-sami. Aduh, kabla. Aduh. Tereroreng. Aing ya yang kawin modal ya yang modal ke mana naon cek dah ke bagu gue geriet aing ya Keren tuh bukan apa. Cukur di tonggoh, Bos. tonggoh mana teh Per kilo cukurna ge nama. sia kadi arek naon ka dieu Pokona bukana. Kumaha aing mah papantasna geriet tambah riet we ieu mah sia kadi arek naon sia kadi arek naon Semua gagal. aduh aing asa ngomong jeung si Idu ente arek dicukur jeung anang ke ku anang dibere passion-passion na wa. ente kadi arek naon aing mah nanya lagi Kacau ya mah. ente kacau manek aing Cukur geura teh buuk. ceuli korekan sia arek naon tuh ka dieu teh Mantep lah pokona wa. Mau apal ente mah lah. sebenarnya aing teh keur pusing ieu teh Makanya cak aing hayu ku aing dianteur. datang sia nambah pusing ieu teh Anteur arek dicukur mah. aing teh curhat ka sia ngan sia orek nih aing curhat mah didengi pasti Mantep atuh wa. beungeut sia sanguan mantep Pokona mah di jeung ana mah pasti keren-keren wae wa. heeh sebenarnya aing teh hang curhat ka sia Akhirnya posisi rambut parawakan mek kana ujung suku wa. aing curhat ka sia aing mah lain masalah bubuk aing alus keneh Mantep lah. Hayu ku aing dianteur. aing teh curhat aing teh ditarikan kawin interieur aing aduh Alus eta wa. heeh alus gitu kan aing teh gablek modal gitu Hayu urang katonggo. arek naon aing mah ditarikan cukup. Siap. Makasih. Orek dasar. sia torek mah Semua bener. Ngobrol jeung sia mah paedahna wa. Aduh. heeh sih ngobrol jeung sia ge Ngan milu jeung aing yuk. ka mana Hayu dah. ka mana Hayu urang milu. aing krieu-krieu teh nambah ieu ya Allah jelema kieu aya keneh wae di dunia gandeng sia teh deh aing keur pusing ieu Sudah. naon deui Aing sanggeus nyanyi eta asa ini sesuatu ang. Inget naon? Tadi Kang Cakrut nelpon ana nyakeun ente aya di mana na nya. Tapi lah ku ana kita teh angkat ente-nya langsung. waduh meureun sia mah Ama naon juga nelpon ka aing kan jauh gap-gapnya.
Yo tarik naon aing di teangan Mang Cakrut dah santai eueuh. Nanti ngomongin Mang Cakrut, nanyakeun sia, sama ka dia ka ditu. Kalau misalnya aya naon Mang Cakrut nelpon urang pan masalah naon urang Pun nama aing tadi syukur ajib wa, sama kana buku aing sih. Aing keur pusing-pusing pisan. Nambah pusing wae. Mun susupkeun oge. Mantap itu. Mantap, jadi susupkeun aduh. Enggak baterainya hiji-hijinan ada rieu. Boga babaturan hiji-hijina curhat lieur. Torekna ka bina-bina. Gandeng. Cakrut siapa tuh? Mang Cakrut, Bang. Mang. Cakrut. Woi, Keur naon? komodo. Kebeneran aya ente Aek naon? pengyebokankeun. Lucu banget. Kemana, Pak? Nah, ini kan ajakan ulin teh ulin ka mantep ke tujuan. Itu pancek tadi Mang Cakrut nelpon ka urang nanyakeun si Awang. Kabla. Ini si Awang mah kurang diboke, Bang. Bener nanya ke urang, Mang. Nanyakeun si Awang kumaha teh. Ente di mana? Tadi orang ngerti. Iya si Awang mah. Bego. Masih? Tadi teh orang nelpon ente, bek, arek kita mindahkeun sumur. Lain nanyakeun si Awang di mana? Iya, si Awang mah kurang bawakeun ka dieu. Mindahkeun sumur, ente, mindahkeun sumur. Kamu makin nelpon ka jelema torek atuh. Tapi tadi teh terulin si Awang makanya kurang teangan bising ku Mang Acut Mang Cakrut dekat teangan. Oh, Yang panggih. syukur mana geus kapanggih si Awang mah. Emang enak nelpon urang mah. Lain nelpon ente. Misalnya nanyakeun urang. Heeh, tadi teh arek. Wang. Tak minum kopi aja. Ya geus ieu geus Mantap. Daek teh mindahkeun sumur. Ih, keren Mang, tukeran urang mah, Mang. Mantap kan deh. Dicukur di mana? Ih, si Amang mah teh nyakeun. Dicukur di mana? Tadi oge geus duluruan urang teh passion merawat diri biar lebih mantap, Mang. Kamu Mang we di mah. Cek ente buuk. Giliran ku ana disambungkeun buuk ngaruru ente mah. Kacau. Merawat diri itu harus, Mang. Heh. Memperganteng, Mang. Urang laku deh, Mang. Urang geus galau wae urang. Aduh, Emang kita laku. loba bogoheun ka urang. Tapi na kumanya awewe teh rada apa namanya? Rada naon tah? Kurang simetris lah. Eta simetris. Mantap lah Bang bakal. halus Mang itu. Jika nama jelema teh keur ieu Mang. Keur pikiranan. Ente kapanggih di mana tuh jeung Sidebek? Di dinya mah nyampeurkeun urang keur nongkrong urang keur ngahuleng jelema ieu datang nu wassalamualaikum acan. Mang ngopi. Oke, Mang. Boga imah saha? Ente cenah ditarikon kawin ngodenge mah bener? Heueuh Mang urang bingung urang. Curhat ke jelema ieu pan kitu torek. Heeh, Mang, kalau kurang diajakan. Geus sempet kurang hayu kurang diantur. Terus Terus mana embung tuh boga duit nya. Cek Iya. mana ada cukup non buukna tuh tinggal dipanjang pandok keneh. Nah. Yang dipanjangan heula cenah kirang barang Pusingnya. ih, Kriet-kriet teh. ieu ditarikan kawin. Gitu, keur lieur manehna. Aing ditarikan halus, Wak. Nah, tuh. Emang ditarikan ku saha tuh? Ku harim lope koneng. eta lope koneng. Kawin ulah di pikiran. Pan Tuh domba dek loba. kawinan. Atuh kawinan. Emang nama paro. Mantap. Yo, Mantap-mantap wae. kawin yang domba urang, ajibnya. Apa pada Oh, ieu ente mesti ngadukun. penuh kameja aya ya di ana mah. Tuh. Kan mah. Dari mun kameja aing alus euy. Aing kawin jeung domba sia. Sia jeung domba ditu. Paro tuh jeung Ente arek moal kawin jeung domba urang. Urang mah setuju aja mah. Mantap pokoknya mah. Gitu tidak. Ada yang setuju Mas ya. Geus kawin jeung domba sama paro ditu tuh. Arek di paparokan jeung domba. Geus ganteng kieu teu aku. Pokona mah. Heeh. Mantap lah.
Orang tadi teh keur pusing mang, al curhat teh jelema ieu mah pusing. Salah wae tanggapan teh nih. Di gedeng ya hampurannya. Oh, bican cebok. Astagfirullah. Ya. Kala-kala mah. Yang dicebokan mah. Gelo. Kumaha mang? Cebok. Acara sadar we kitu mang. Ya. Ayo mah. Yang saya udah orang balik we. Kala ngopi rasa kelas ya tadi. Tong poho subscribe, like, share and comment.